Hai barudak kelas opat, tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Topikna nyaeta nyaritakeun gambar. Tujuan urang diajar supaya murid-murid tiasa nyaritakeun kajadian nu aya dina gambar. Ayeuna urang bakal diajar nyaritakeun gambar. Tingali gambar di samping. Terus baca caritana. Hayu barudak, urang baca sasarengan. Balik ti sakola ngabring jeung babaturan. Ngaliwatan jalan raya rek mentas loba mobil. Aya papulisi keur tugas dipangmentaskeun ku papulisi. Nah barudak, ayeuna tingali dua gambar ieu. Aya gambar hiji, gambar dua. Anjeun pilih hiji gambar, terus caritakeun jeung tuliskeun dina buku tulis. Kirimkeun tugas anjeun ka Google Classroom Bahasa Sunda. Minggu hareup urang bacakeun dina kelas Zoom Sunda.